Urang kawitan, urang buka ya acara musim kuring di judulan insyaallah panginten anu tadi judulna sejak munggahan kubro di dalaraga nyambut lengkapna bulan suci Ramadan nya kitu teh tah ayeuna urang judulan deui gitunya kusabab di dieu aya ciciren isyarah alam galunggung parantos ngulisik pamuga pamugi ngulusikna galunggung jadi panggentrik jeung pangeling-eling ulah ditempo leutik jeung badagna da moal aya nu badag lamun eueuh nu leutik aya ciciren amari galunggung mengalami longsor gitu kan anu sangat luar biasa cek simkuring mah gitu. Lamun ayeuna mah urang judulan ieu acara urang maku jagat kawasan puseur Jawa Barat khususna umumna sapakar buana saamparan jagat ku doa urang sadayana. Nah gitu panginten di judulanananya. Ras anu kadua engke cenah aya kawargian di kasepuhan Galuh Panglawungan Kiwari anu bade aya acara nyambut mata cai tirta muda di kuseur bumi gitu nya atawa ngalokat badan sakujur sepuh izin cimkuring seja bade muka ieu acara panginten supados teu nyangkolong kana waktos gitu nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidana al-mahdi. Assalamu alayka ya Nabiullah Khidir alaihi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara urang dibuka ku aosan basmalah sasorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng karena acara kedua tanpa ngirangan rasa hormat disimkuring oge tanpa ngirangan kasopanan tata krama disimkuring di pengkeureun simkuring ieu ini sepuh kasepuhan di berbagai paguron padepokan parantos tiasa hadir kempal di ieu patempatan sejak ngadorong ngarojong ngabantu kana acara nonoman kasundaan anu boga rasa cinta kepedulian terhadap alam semesta bedituna terhadap para leluhur karuhun nu aya di ieu kawasan puseur Gunung Agung Galunggung. Cimkuring ngahaturkeun mang rebu nuhun laksa ketik kabingahan. Mugia kasayang para pini sepuh kasepuhan ieu dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan pamugi sing salalawasna janten publik figur kanggo simkuring para nonoman anu nuju diajar lempang dina jalan patapakan anu ditinggalkeun ku para leluhur karuhun urang anu teu meunang mopohokeun kana ciri jeung tali paranti. Insyaallah nu tadi teh inilah orang-orang yang dipilih dan terpilih teh dieuna ku para al-arwahul muqaddasah Galunggung beh dituna anu digerakkeun ku kudrat jeung iradat Allah. Dina kabodohan, dina kadoipan, dina kahinaan urang masih keneh yakin
akan adanya doa dan akan adanya ijabah Allah. Insya Allah, meskipun orang biasa kabeh para pendosa, tapi insya Allah dina keimanan orang yakin, nusa yakin bahwasanya doa yang ikhlas murni keluar dari dalam hati itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasyikum wa nafsih bitaqwallah wa iya bitaqwallah. Tanyana Allah tengah wasiatkan supaya orang sakabeh takwa tawakal ke Allah. Dilusus para kaum mukminin, muslimin, muslimat. Dina katakwaan jeung katawakalan urang sairing ender jeung longsorna ieu Gunung Agung Galunggung. Seiring itu pula hati orang tergerak untuk datang ke ieu patempatan. Bukan berarti orang arek nolak akan takdirnya Allah, tapi orang akan meminta kepada Allah untuk keselamatan daripada saudara-saudara orang sadayana. Mujahadah, tawasul dan dzikir. Semoga para pendosa ini mampu menggentarkan langit sampai ke aras dan sampai doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk keselamatan umat di seluruh dunia, bukan hanya Galunggung. Selamat datang wahai saudara-saudaraku, selamat datang wahai para guru-guruku, selamat datang wahai adik-adikku. Wilujeng supik di patempatan kuring miris yang kuring merasa sakit hati. Sadik lewat jalma anu ngaku terakhir kare, tapi ele paksana. Mana buktina anjeun nyaah ka alamna? Mana buktina anjeun nyaah ka kabuyutanana? Mana buktina anjeun nyaah ka karuhuna? Sementara arakan masih pakia-kia, pakilang-kilang tampil. Kuring bangga poe ayeuna detik ieu menit ieu Allah ngirimkeun daripada bebragian dulur-dulur anu rancage hate. Insyaallah kuring atas nabi nonoman ti kasundaan nganuhunkeun dalus ageung-ageungna pamuga pamugi setiap langkah para sepuh pini sepuh dan amal liya ibadah anu baris dibales ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuring panggung ngariung di patempatan lain rek kunjung lain rek muja, tapi kuring rek kunjung nu maha agung muja anu maha kawasa, supaya Allah henteu ngalungsurkeun adabna nalika makhluk dan can bisa tobat ka Allah, supaya Galunggung tegacan abeletung, supaya Galunggung tegacan longsor menyebar kebencian, tidak menutup kemungkinan di kawasan wisata Gunung Agung Galunggung ada yang tidak terkontrol, telah terjadi kemaksiatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan hadirnya kita di sini, insya Allah kita harus menjadi sabun pencuci kemaksiatan yang ada di tempat keramat ini, untuk membuat makhluk Allah yang satu ini diam dan tertidur pulas. Lihat Merapi sudah mulai meletus. Lihat gunung-gunung yang lain sudah mulai bererupsi. Ayeuna Galunggung geus polisi. Keur kuring mah ieu pertanda alam anu sangat badan. Maka sim kuring ngahimbau anu bener-bener nyaah. Insyaallah sim kuring siap untuk bersama-sama menjaga daripada kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita akan menjunjung tinggi daripada Bhinneka Tunggal Ika, tidak membeda-bedakan satu sama lain.
tidak membedakan ras, suku, bangsa, agama, atau keyakinan. Jadi hargaan keyakinan aing dina memulai ieu alam ku berbagai bentuk sesajen. Temana lain munjung lain muja, munjungna kuring kanu maha agung, munjana kuring kanu maha kawasa. Maka kuring diistiqomahkeun gelar sesajen di setiap acara sebagai bentuk wujud amal teh kudu jeung sokna lain amal dina lisanna wungkul. Sakitu pangidan di simkuring, insyaallah sebagai bentuk penghormatan khusus dari dia aya nu arenggal daripada anggota kudu ararapal aranjeun kakolot araranjeun. Insyaallah dina waktu anu sasingkat-singkatna simkuring mempersilahkan kanggo salah sawios tawis mengket jeung ngacalina duduluran antara urang jeung urang anu teu wanoh janten wanoh, nu teu wawuh janten wawuh. Boh pilih aya anak asuh simkuring, anak didik simkuring, para anggota rokat jagat galunggung anu nuju lumampah kidul kaler kulon wetan, anu henteu negur sinaran sapa mugia agengnya nawakuk margi alasanana hiji anu tadi encan wawuh encan wanoh. Ayeuna simkuring aranjeun sakabeh bakal diwawuhkeun daripada tokoh-tokoh seni dan budaya atawa kalimat bahasana tini sepuh kasepuhan pupuh dari sebagian segelintir orang yang ada di Tasikmalaya anu masih kene bener-bener ngabdi mengabdi tanpa fidusia. Gratis nu gaji, tapi maranehanana terus eksis meskipun dihujat dan dibully. Hati-hati. Tabareun ayeuna simkuring hapunten sepuh mangga kersa widi simkuring merdih pamrih dina waktos anu sasingkat-singkatna tiasa nepangkeun ka para putra putri didik simkuring panginten kanggo ngabuka jalana silaturahim. Sampurasun. Bismillah. Asmaul Mitan. Puji sembah dipihatur ka Gusti Nu Maha Gopur. Mugi urang samudayana sami rawuh diwuwuh ku rahmat mantena amin ya Allah. Salawat liwah salam dileler kejunjunan panutan alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya urang samudayana golontoran syafaat usma kumantena kawargian apunten simkuring nepangkeun wakilan di Yayasan Sunda Ngahiji anu sok disebat panginten Kilanang sajagat. Alhamdulillah para regenerasi reus estafet tonggak kewajiban tos mararuncul ciri ieu para nonoman tos ngaraos reus sareng tanggal walernya urang ieu dipuseur galuh nu agung Gunung Agung Galunggung anu bakal ngadeg tumenggung ing jadi ciciri wanci kempariungna urang di ieu patempatan kasepuhan para pini sepuh ke para tokoh anu aya di ieu patempatan. Ayo rapetkeun barisan urang jaga ieu alam hana huni hana mangke tan ngana nguni tan ngana mangke moal aya ieu alam lamun eueuh leluhur urang anu ngukir sajarah dina batu nu mo luntur kahujanan nu mo luntur ku kaayaan terus jadi hiji kewajiban estafet di ciri wangci tulisan para karuhun
anu geus natrat aya hiji papagon amanat galunggung sing saha anu teu merosea kana ieu kabuyutan hirupna bakal hina alah batan kulit lasun nu dipiceun kajarian mangka kurang wang tongton para karatuan anu teu mirosea anu menari di atas penderitaan kurang wang doakeun mirosea khususna ka urang ka penggerak penggiat pencinta seni adat dan tradisi tong jadi leutik hate tong ngarasa dikucilkeun ayo urang ukir sajarah uba bakti ka Ibu Pertiwi sangkan indung Pertiwi cerik bunga nempol aku lampa anak bangsa anu mirosea lemah jeung caina sim kuring nada agak tawakuk ti samudayana terutami ti kasepuhan pini sepuh atur nuhun kaki adik Kang Agung anu tetap semangat kanggo ngagerakeun para kaum nonoman da urang mah panginten duka isuk duka geto nya alhamdulillah ayeuna tos rempeg aya wawakil pejuang insyaallah ya junudullah bakal ngabantos kana perjuangan urang samudayana billahi taufik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun cagram pes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 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 Alhamdulillah wargi-wargi urang tos tiasa hadir di dia tempat di dulur Citiis Galunggung. Alhamdulillah kisanca panginten wakil di dulur Citiis Galunggung dinu aya grup panginten sanes ketua pangintennya namung panginten abdi ngadamel dulur Citiis Galunggung supados urang emut ka Citiisna pangintennya kitu teh urang emut ka wewengkon Galunggung pangintennya kitu da urang mah urang Tasik kota Tasik Kabupaten Tasik anu gaduhna Galunggung jadi sahadi lamun anu lain kurang bade kusaha lamun teu kurang alhamdulillah ku ayana acara ieu barokah hatur nuhun ka kidulur ka Kang Agung nu ngayakeun acara ieu di Rongkang Jagat mugia nanjeur salamin mugia sareng kasadayana padepokan pidi sepuh Anwar nu aya di dieu Kakang Ustad sadayana panginten ti Jaman Sari Kilana alhamdulillah mugia dulu urang isa kompak sing urang ulah sampai ka sapakia-kia sedih urang sedih geuing aki sebelum aya longsor ieu geus kegorowokan dina grup Kang Agung geus kegorowokan saenggeus acara ngabakos amparan kolot anu di Galunggung nah iya hade orang aya di Citiis Galunggung Citiis hate di sagalana anu tadi disebutkeun ku Kang Agung pun anu tadi disebut cai panas ulah sampai ke cai panas turun ke hade itu insyaallah kurang ngadong adi dia baban bersadaya-sadayana di bebarengan mugia dijabah ku Allah hayang ka dieu anu can hayang napak ka dieu urang ulah jadi goreng mugia sing toel nya sing saroleh sing balager sing alakur urang ikieu rek ngalawanan lain rek gagayaan lain hambur tapi orang sejak silaturahim dak kuring mah nya kadulur-dulur kabeh kuring juga nu pas saya ajem Kang Agung nya grup
lain ngelingan ngemutan Kang Agung ulama sarua akan kuring ngelingan ngemutan asa sahabat jadi ulah salah tafsir wah kisanca cenah jeung Kang Agung kerame nah tiba lagi gitu loba nu ngadu domba nah urang kudu ngeuh kade hampura mata serde elingan anu ngaran Agung ku aing tah cara tanyakeun ka hareupeun ulah percaya ka batur anu rek ngadu domba pilih ulang sorangan ek mecakeun dina sagala rupana budaya urang teh keur lemah dina sagala rupana ugi anu jadi agenda gede kabupaten ini agenda puisi ngaruat jelunggu terasa pun jadi agenda ayeuna urang sakieu mugian ka hareupna urang sabaronyonan sakala budaya anu di luar Tasik Malaya oge daratas insyaallah maka ku kebersamaan jadi buah kenyamanan moal aya permusuhan ku babarengan ieu hate kuring loba kasalahan loba dosa ledok ku dosa bisa salah kuring toel Kang Agung oge kasepuhan da urang mah perlu dielingan dulu juga dulu teh perlu ngalingan masing-masing ampura ulah jadi rame di grup teh gitu telepon we ih salah gitu teh sapri da jalmi mah teu sami urang teh hayang kieu tah ayu aya acara beung anu hideungna bajuna anu bodasna anu beureumna nu kumaha wae kabeh ge dulur urang kabeh ge reus komo ningali barudak pamuda marake pangsi barudak awewe abg marake pangsi contoh di mana cing kamari ningali abi di Sarawe aya acara kieu teh naon cing turun teh jeung pemerintahna nu turun teh ngadukung teh jeung ketua kebudayaanna jeung ketua pariwisata jeung ketua dewan sejana ngadukung teh ieu mah jalan ge putut teh kumaha ngadukung dipujakeun ka Bapak Bupati jalan anu daerah ka titik-titik kana ngadukung alus mata kuayahna lamun alamna murka keusik ge digubugan batu dibinah-binahkeun jalan sorangan Allah aing mah ceuris sabaraha jalan kita tadi rek kumaha aya nu silaturahim ka dieu lamun jalanna butut matak abi mah reus ieu saruping ka dieu dugikeun ka ceparibasan numpak motor ge gigit motor butut moal makan tepi reus alhamdulillah dugi ka nepina ka dieu alhamdulillah barokah eta bacaan urang anu perlu ku urang dipikirkeun leungan saukur ku pemerintah hungkul ku aya ieu jalan butut khususna jang urang dieu urang Citiis Galunggung lamun panas ngebual lamun hujan banjir nya ieu dinding ari ieu eueuh di batur ngaran di mana di gunung moal dinding ari lamun ieu eueuh dinding ari kumaha ieu Citiis Allah mah wenang lamun ieu eueuh dinding ari lebih Citiis pada kumaha lamun aya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewah aki sanca dipayun ngaturkeun salam kelujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun sampurasun. Buka dimah berdingiringan kanu kutipayun kesepuh pribados gawanohkeun diri wastana dan sepada putra diwongkon sarakan Kabupaten Ciamis nulinggih di saung majelis Nusarasa tepatna aya di Jambansari karasan itu Jambansari lebet kana situs tapi simkuring sanes ahli situsna tapi karasan jadi warga di atas situs
Mangga kawargi dulur anom anu tacan uninga kasim kuring ulah kumarin kang dongkap nalika ngalangkung ka Kabupaten Ciamis sindang di situs Jambansari aya majelis saung musarasa aya majelis padepokan atau di tempat saung bijian kirata rasana suungkeun teu ngaku iwal aya nu boga urang mah teu ngaboga-boga termasuk ieu alam anu boga dina alam syariat urang ngamumule ngarawat indung pertiwi nu ngamparan jagat nu jadi ais pangampih pikeun urang makhluk nu aya dina alam Bapana langit mayungan insyaallah lingga judulna vertikal ulah kang obahkeun ku horizontal pamadegan tadi disebut dina Ki Sunda alif tunggal nu nangtung tunggal satunggalin jagat jagat ing waruga pahami sabab eta mah kanggo sim kuring anu nuju diajar estuning ulah hilap kana olahna rasa satos ngolah rasa paling oge diteraskeun kana olah naraga da boga waruga sangkan sehat kadituna ngajaga olahna nyawa sababkeun hiji bakal dicokot balik deui kana rasa Allah rasa manunggal rasa Zat rasa Muhammad insyaallah eta ngajantenkeun baris kakuatan pikeun urang Sunda ku kituna ti primados sakitu ngatos nami dulur-dulur anu ti Cisaga tim anggrek putih aya Wakaka oge ai Kang Dedi ti Robongkon Tasik Matambosna tos di Uninga ngawakilan nu ti Ciamis aya Kang Ustad Peri aya Kang Apep ti grup Tayo tadi Payun mung hanya ka pasukan Tesan Ngiring dan Uju artina mah usrif gitu kalusan ieu Ki Sepuh ti Kawasen peinten ngawakilan Kang Darsa oge ti Kawasen pun adi kum samudayana atas nami warga Ki Sunda di Kabupaten Ciamis anu disebutkeun sarakan galuh ngahaturkeun wilujeng dina ieu ngarungwat jagat nyaeta hajatna urang hajatna rongkat jagat pikeun usul tawasul munajat ka Allah sangkan ieu tempat dipasihan karahmatan ku Allah jeung sagala anu caricingna sabab longsona tadi galunggung sorkia sanca parantos janten hiji wasilah urug dia berarti pertahanana pondasina kurang kuat dina kuatna iman dina kuatna tauhid iwati ka Gusti Nu Maha Suci sami sapaham sarengkilana kituna mangga urang olah sasarengan supados teu nyangkolong kana waktos abdi ngawakilan ka sadayana sabab mujahadah muhasabah sareng pamasul urang enggal digelar sakedap deui wajina asar wal asri sakitu sampurasun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pangdedel sareng pangenalan pangwano inu janten ini sepuh sinareng kasepuhan neme mugia sehingga jantenkeun ilmu pengetahuan keur urang sadayana kuring Pasnami keluarga besar Padepokan Rongkat Jagat Galunggung ngahaturkeun rebu nuhun la saketik kabingahan apara sepuh mugia sadayana aya dina karahayuan rahayu 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 supados teu nyangkolong kana waktos beredih kaikhlasan urang menekung munajat sesarengan ka Allah Subhanahu wa taala urang muntang kana Rahman Rahim mantena kanggo kasalamatan negara kesatuan Republik Indonesia sinar kasalamatan bagi segenap umat Islam di seluruh dunia bil khusus urang anu kempel hamalikung di ieu tempat